Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dengu deui sareng pidangan dongeng Sundanya urang dongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun negara carios Anak Guludug. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kandong emang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintanan batin dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados sejang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna ieu carita Anak Guludug sok kaparayun sadayana. Caturkeun deui rombongan siluman ajak tekung sililages tepi kalemburna Nyi Ronggeng. Kadatangan teh dibakeakeun ku Bah Jumali saparakan ca anu ditatadi oge geus ngajenggereng we ngadaragoan. Ayo barudak. Tuh nu mapageun geus datang euy. Ayeuna keneh urang miang. Kituna teh bari lempang nyampeurkeun kana delman. Laju ditaluturekeun ku Nyi Onya saparakan ca. Teu loba catur kabeh geus ngalacat naraek numbak delman. Ari gamelan atawa waditra mah atawa paralatan kesenian geus ditaekeun kana pada hati bring atuh maningaleut rombongan teh. Sokomo basa tepung jeung rombongan wayang golek mah aleutan teh beuki panjang kebat lumampah adek ngajugjug ka lembur Cikijing. Rombongan kasenian teh tawa urang lemurahan teu ieu sadar jalan anu dituju teh lain ka lembur Cikijing tapugu ukur rasa anu wungkul. Sanyana mah jalan anu disorang teh berasna teh kasisieun leuweung delman jeung padati pating geureuleng asa laju di jalan bilemuran we. Sok padahal bekilila beki ngambah asup ka jero leuweung mapai-mapai jalan satapak. Jeung aneh delman jeung padati teh ngaradak ngalangkang lila ngabelesat mubus asup ka hiji portal gaib anu mangrupa gulungan cahaya anu matak serap. Plus mubus asup geus hanteu katembong deui di alam manusia. Mitra kaum dangu ayohna bae. Rombongan teh geus ngambah ka alam gaib nyaeta alam siluman karajaan siluman ajag, karajaan atawa nagara Kurawangsa. Rombongan teh kebat ngaraleutna dudu ka hiji imah gede, imah nu kacida agrengna. Sakabeh rombongan mani pating polohok hemeng ningali imah nu kacida agrengna mah. Asa kakaraeun teuing cenah nempo imah nu sakitu agreng di zaman harita. Tapi taya anu geruh sangkana mah memang bener cenah eta imah teh bogana juragan ajrag anu sakitu beungarna. Urang geus nepi tuh itu imahna juragan ajrag teh. Sok ayeuna geura talunun atur sagala rupana. Eta gamelan geura pindahkeun kana babanggungan. Cikijanak bari tutunjuk we ka imahna juragan ajrag bon kitu deui kana babanggungan. Anu sanyana mah eta imah teh mangrupakeun karaton. Bah Jumali sabarakan capon kitu di rombongan wayang golek atuh gura-giru we nurunkeun barang bawaanana laju dipernahkeun di babanggungan. Sabadareng sabeberes mah rombongan teh dibawa ka hiji rohangan jang tempat reureuh atawa tempat taricing. Kupijanak dipernahkeun malahan mah dijamu sakumaha mistin. Kocapkeun rombongan Bah Jumali jeung Nyi Onya nu kiwari geus saricing jero imah keur ngawangkong we. Kadenge Nyi Onya teh muka caritaan. Ambi mah asa ngimpi Abah.
Terus terang asa ngimpi. Lakareun teuing munang pangulem atau diondang ku jalma beunghar. Anu sakitu beungharna Abah. Nyata sangka Nyai dia lamun rezeki jing teh aya jalma anu kacida beungharna. Terus terang Abah oge kakaranyaho. Lamun dia lamun teh aya jalma anu sakieu beungharna. Imahna ge sakarana ompo. Kita teh lamun gede geningannya. Nya Abah, imah teh matak piga betaheun. Tapi aya keanehan Abah. Nah aneh teh aneh kumaha gitu Nyai. Aneh we Abah. Lantaran kapan katingali imah-imah sabudeureun imah najurkan ajrag teh. Sarua alusna teu katingali aya imah anu putut. Nya bener oge jeung ukur sababaraha imah deui. Moal kitu imah eta imah teh masih keneh boga najuragan ajrag. Kan bae di mana tuh imah nu sejenanya? Meureunna ieu imah teh nanggang jauh ti itu ka dieu. Jauh ti pamukiman anu sejena. Nya tiasa jadi Abah. Imah-imah anu sejena marada tebih ti dieu. Kapan tadi ku urang kitu katinggal? Nya bener Nyai, bisa jadi imah anu sejena marada nanggang we. Kitu obrolan Mbah Jumali jeung Nyi Onyas atawa si Boy teh. Anu keur ngawangkong teh lain ngan ukur rombongan ronggeng wungkul. Rombongan wayang golek sarua keur ngobrol jeung pada baturna. Teu sangka eta juragan ajrag teh sakitu beungharna. Terus terang Abah mah kakaraeun teuing nempo imah nu sakitu agrengna, sakitu mewahna teh teu manggih di lembur sejen mah. Ceuk dalang karna cacarita kana kebuana. Sarua anak buahna ge merasa kaget loba anu pating harulang mikiran kaayaan. Nya Bah, semut kuring mah. Tati heula mah di lembur Cikijing teh eueuh jelema anu sakieu beungharna. Bisa jadi nya euy. Juragan ajrag teh beungharna ngadadak. Tati heula basa manggung di dieu kapan? Eueuh geuning. Teu sangka ari nasib jelema mah nya. Di heula mah urang teh teu manggihan jelema anu sakieu beungharna di lembur teh. Tapi ayeuna mah aya jelema anu sakieu beungharna. Tapi Abah teh buku ieu teh ngarasa aneh. Lantaran teu panggih jeung urang lembur anu kungsi wawuh. Asa asing keur Abah mah eueun wawuh saurang-urang acan. Nya sarua Bah kuring oge. Teu panggih jeung urang dieu anu kungsi wawuh. Kamaran atunya. Dalamun seuk nyahueun marek dihibur ku urang. Pasti juhojo daratang meureunan. Nya kamaran atunya euy. Teu kaharti. Bira ku can nyarahueun mah. Sok sanajan kayaan teh loba kaanehan tapi akhirna mah henteu ti pikiran. Nu penting mah mareneh teh bisa ngahibur di eta lembur. Sakomo kapan geus dibayar. Ku bayaran anu kacida gedena, kacida nyugemakeunana. Sedengkeun dari di jero karaton, Ki Ajrag teh keur ngobrol jeung Senopatina nyata Kijana. Kijana keur ngahadap keur ngabejakeun lamun rombongan kasenian ti alam manusia teh geus sunuk, geus bisa kabawa we cenah malahan mah geus dipernahkeun dijamu we sakumaha mistina. Syukur jana, tapi kumaha eueuh anu curigaeun, eueuh anu sadar. Lamun maraneh teh dibawa ka negara urang nyaeta alam siluman. Teu aya Gusti, sadayana oge aya dina pangaruh tenung. Gonna mah aman, moal aya anu uningan. Ngan bae eta oge aya urang lembur teh, urang manusia anu bareng gawenehan sawaktos ngalangkung ka pilemburan. Nya basa jisim abdi mabanggeun rombongan. Aya anu ningali nganyahwankeun kaayaan rombongan urang. Ngan bae untung we eta jalma teh kabujang di tenung deui supados henteu emu teu naon-naon. Alus ari kitu mah euy. Kaula ngarasa jongjon ayeuna mah karinungguan poe isukan. Tinang tu dina waktuna teh bakal nyugemakeun
Jumoon Gusti, pokona mah dijamin hajat teh bakal lancar. Segala rupina bakal nyugemakeun, dan ayeuna mah kantun ngantuan waktos we. Nya jana, ngan bae kade keamanan negara kudu diperhatikeun, geus bisa dipastikeun. Isukan teh urang bakal kedatangan ku para tamu undangan di negara sejen. Nyaeta ti mancanagara, kabeh oge kudu kajamin segala rupana. Mangga Gusti, tang tos. Punyin sim abdi tang tos bakal diperhatoskeun. Tah kitu. Lian ti keamanan, oge kayaan urang anu bakal ngajamu para tamu. Kudu diperhatikeun, ulah nepikeun kakurangan, ulah nepikeun kawiwirangan. Ih, dang dos we, kudu sim abdi pasti bakal diparios. Pokona mah moal kirang. Atuh, saupami kirang mah gampil. Kantun nyiar diwe ngalakala manusia. Pokona mah Kangjeng Prabu mah sing tenang-tenang, ulah malang ulah hariwang, keun eta sagala rupina urusan di sim abdi. Sapada ngarasa cukup bang ngobrol, Ki Janak teh laju undur ti hareupeun Ki Ajragun jadi rajana. Sedengkeun di kaputren, Nyi Romlah oge keun ngobrol jeung Bibi Emban. Nyi Romlah anu ngadenge cenah lamun rombongan anu ngarek ngahibur teh kiwari geus datang. Atuh meuni panasaran ka hayang nama hayang nepungan, hayang nempo eta rombongan kasenian. Ngan bae diulag we ku Bibi Emban teh, ulah kaluar cenah Nyimas. Kapan Nyimas teh sasat nuju dipingit. Nah nya Bibi, rombongan kasenian ti lembur teh geus datang. Ih, sumuhun Nyimas, malihan aya rombongan wayang golek, sareng rombongan ronggeng, malihan mah. Kangjeng Prabu teh sumuhun, ngundang ronggeng anu nuju ka sohor, cenah mah disebatna teh si Geboy teh ya. Alah, nya atuh Bibi, enjing teh pasti bakal meriah hajatnya. Tang terus abi bakal ngerasa sugemah. Ngan bae penasaran Bibi, yang ningali eta rombongan kesenian. Ih, ulah Nyimas, ulah keluar omat kapan Nyimas nuju dipingit, nuju diurus ke Bibi. Keun da enjing ge pasti bakal katinggal, bakal dilajoanan, bakal ngahibur. Tos, keun we cicing di dieu. Nya sok pada abi teh penasaran Bibi, hayang nempo atuh. Nya pokona mah sabar Nyimas. Da enjing oge pasti ku Nyimas ge bakal lalajoanan. Dijamin pokona mah enjing teh bakal meriah. Kangjeng Prabu teh bakal nyugemakeun, enjing mangrupakeun poe sajarah pikeun Nyimas mah. Ti mimiti poe isuk, Nyimas teh bakal resmi jadi garwana Kangjeng Prabu. Nyi Romlah teh imut nagaranyu, paromana mani bear marah mai. Netelakeun hate anu keur kaentrepan ku rasa kabunga. Mitra kaum dangu atuh singkatna carita. Waktu anu ditungguan jeung dianti teh kiwari manggeus junub. Ki Ajrak jeung Nyi Romlah teh geus ngarendeng pangantenan. Disaksian ku sakabeh rahayat jeung para tamu undangan di mancanagara. Kaayaan teh mani pagegelep. Ku rupa-rupa bangsa siluman. Ngan bae ari paningalina urang lembur atawa nu rek ngahibur mah. Katinggalina teh jelema we mani moyeg. Urang lembur wungkul jalma biasa. Sok pada halamun zeug awas mah moal teu soak atuh. Lantaran nu ngapacecel jalma teh lain jalma tapi bangsa siluman. Anu loba pisan rupana, rupa-rupa bangsa siluman anu pikasieun kaayaanana. Aya siluman monyet, siluman buaya, siluman orai. Dedemit jeung Durwiksa ge sarua dararatang. Nyumpunan kana pangondang ti Kangjeng Prabu Ajrak. Hiburan geus mimitian, kayaan teh mingkin rame bahaya tuh. Sokomo basa si Geboy naik kana luhur papanggungan mah kayaan teh beuki rame. Nu lalajo beuki moyeg jeung mararota teh saeutik anu naek kana luhur papanggungan. Para tamu undangan para raja ti mancanagara. Puguh we atuh Nyi Romlah mamani bunga.
Meni atoh lantaran menang saweran nu kacida gedena. Anteng we ngagiplak ngibing eueuh kacape. Pon kitu deui paranayagana oge. Nabeuna teh maneh sumangat nahakar. Reng sehiburan mintonkeun Nyi Ronggeng. Laju diteruskeun ku hiburan wayang golek. Darang karena sabarakan jamintonkeun kapadigelanana. Mula laju beki ngalobaan. Kayaan teh beki pajajal. Hese rek ngalenggah heureun rek usik. Kitu kayaan di negara Gurawang teh. Sedengkeun di alam manusia nyaeta di lemur carub anu hanteu pati jauh ti pileuweungan. Leuweung anu jadi panonoban siluman ajak. Eta kampung carub. Pengesi lembur teh ngarasa kaget lantaran ngadenge sora aneh. Di leuweung teh bet kadenge hawar-hawar aya sora gamelan atawa sora tatabeuhan. Puguh oge atuh maneh teh kaharti lantaran piraku cenah. Aya nu hajat di tengah leuweung mah. Sokomo basa kayaan geus maju ka peuting mah. Sora tatabeuhan teh beuki jelas kadengena. Cangdana Mang Dali anu kabeneran keur ngaronda teh keur ngobrol we. Ari nu jadi bahan obrolan teh tayalihan ti ngeunaan eta kaayaan. Beuki peuting teh beuki jelas Mang. Jelas. Eta sora gamelan teh nyata ti pileuweungan, ti jero leuweung. Nya Jang, ti jero leuweung. Alah teu kaharti atuh. Sapiraku di tengah leuweung aya lemur. Nya aneh. Moal kitu kudedengan urang unggul ya teh. Ih, piraku didedengean atuh lain saurang nu ngadenge teh. Malahan ti beurang keneh hawar-hawar sorana. Tah ieu tah. Sorana teh beuki jelas. Alah jadi penasaran ieu Mamang mah. Kumaha lamun urang teh ka sisi leuweung yeuh ah. Urang yakinkeun urang pariksa nah bener. Eta sora teh sumberna di tengah leuweung. Olona ri Mamang. Sok ka mana karep sieun akuring mah. Bisi eta sora gamelan teh datangna teh nyaeta ti alam siluman nu aya di eta leuweung. Kapan jelas di eta leuweung larangan teh. Aya bangsa siluman teh geuning. Bisa jadi di negara siluman teh keur aya hajat gede. Alanya Jang bener oge bisa jadi. Kapan ti heula teh eta bangsa siluman teh cenah rek nu kuat awewe ti urang lemur asem teh ya. Alah benernya Mang. Jadi ingat kejadian sewaktu ka tukang teh Haji Maineung. Bisa jadi bener. Ayeuna teh keur aya hajat gede di negara siluman teh. Tapi nah anehnya sora hiburan teh eta mah jiga sora hiburan di urang we. Tah. Jika nu keur nanggap wayang golek eta mah. Bener pisan ente salah Eta mah sora nu keur nanggap wayang golek. Kumaha urang pariksa we atuh ka sisi leuweung. Urang yakinkeun. Sieun bah. Sieun teu wani tiludeung kuring mah. Tapi bener oge mending oge dipariksa lah. Ugu jadi penasaran bener. Eta sora gamelan teh sora anu keur nanggap wayang golek teh tidak tangan ti pileuweungan. Urang pariksa we atuh lah. Kapan kabeneran urang teh keur ngaronda ieu teh. Bari nguriling ngontrol kaayaan lembur. Urang pariksa ka eta pileuweungan. Nya moal naon ulah sieun ayo Jang. Urang pariksa Nu tiluan teh atuh akhirna mah leumpang ninggalkeun pos. Arek ngajuk-juk ka sisi leuweung. Rek mariksa we cenah bener. Eta sora gamelan teh di tengah leuweung. Barang tepi ka sisi leuweung bener we. Malahan mah beuki jelas sorana teh nyata di tengah leuweung. Alah beuki jelas ayeuna mah. Eta sora teh kadengena di tengah leuweung. Nya bah. Bener jelas di tengah leuweung. Alah, kuring mah penasaran. Kumaha lamun urang asup ka tengah leuweung lah. Urang lalajo. Lamun enya di tengah leuweung teh aya nu keur nanggap wayang golek. Sok ka mana wae maneh mah ulah kitu ulah suaban ieu. Lain suaban Mang. Kuring mah penasaran. Ayo geura urang asup saeutik ke jero. Sugan we atuh ka tempo. Lamun nya di eta alam siluman teh keur aya hiburan. Ceuk Jang Dana bari maju tilu lengkah tengah-tengah we ka jero leuweung. Barang keur jongjon tengah-tengah ka jero leuweung. Gebeg atuh meneh gebeg leuwas. Lantaran di sisi leuweung teh mani rentek loba anjing leuweung atawa ajag anu keur darapa kawas anu keur jaga. Allah, aya naon Jang?
itu tinggal itu. Aja aku nih rentuh. Ayo gancang, urang tinggal di tempat bahaya. Cilaka bising udag. Cek Jangdana kuragi roe atuh ngejat. Ngajakan ka baturna ninggalekeun sesieun leuweung. Bah Uca jeung Mang Dari ge atuh mani reuwas. Lantaran piraku cenah Jangdana teh ngabohong. Manehna teh kuragi roe atuh nuturkeun Jangdana anu leuwih ti heula lumpat ti beburanjat. Tiluanana kiwari malumpat pating beratak. Cekuk kadenge sora Ajak anu ngagogogan. Atuh tiluana teh beuki soakeun. Hinggisna eta Ajak teh aya ngudag. Alah, ayo gancangan. Pur bising udag euy, bising udag. Nya Jang, dadakoan ieu. Ayo abah lompatna kudu gancang ieu. Bising udag. Bah Uca anu lumpat pang panerina teh curang cireung ngaliekan ka tukang. Tapi waleuweuna naon. Nganu ngaharti cenah ukur sorana we wungkul. Ari Ajak namahan teu daekeun ngudag. Bah Uca hatena ngemplong rada regreg ari kitu mah. Atuh lumpatna teh hanteu maksakeun teuing maneh. Tenang Jang, da henteu ngudag geuningan. Eueuh naon? Alah, nah bener bah. Henteu ngudag eueuh nu ngudag. Ceuk Jangdana anu lumpat leuwih teh heula teh ngarandeg panasaran. Bari culang cileung merhatikeun kayaan di tukangeunana. Bener we eueuh Ajak anu ngudag. Atuh nu tiluan teh kiwari mah tenang hatena geus regreg. Laju we leumpang handeu lumpat ayeuna mah. Sajeroning leumpang arek baralik deui ka lemburna. Diselang ku bari ngobrol. Nu tadi katingali ku kuring teh. Nya eta Ajak siluman jigana mah. Ajak aja jaden. Nya Jang bisa jadi. Eta Ajak teh Ajak aja jaden. Nah sabaraha hiji nu katempoku maneh teh Jang. Alah loba mang. Menjeren tuh. Kawas nu keur ngajagaan we. Bisa jadi meureun di nagarana teh keur aya hajat gede. Eta Ajak teh marupakeun prajuritna nu keur ngajaga keamanan. Nya bisa jadi. Jangan bae abah mah penasaran ieu teh Jang. Nah bener kitu samemehna. Maraneh duaan teh ngadenge langsung. Lamun eta bangsa siluman teh keur neangan calon pamamajikaneun ti alam manusia. Nya kitu cek maindeung mah. Eta urang nagara siluman teh keur neangan calon pamajikan ti alam manusia. Anu cirina teh luyu anu dibejakeun ku maindeung anu cenah mah urang asem. Hai urang lembur asem. Moal kitu Nyi Romlah anu kabejakeun leungit. Kapanan cek dulur abah mah nya di dalam lembur teh geus aya kajadian anu matakeun jeleung. Aya anu kaleungitan anak awewe nyaeta Nyi Romlah. Kitu ku tante bah. Jadi di eta lemur asem teh geus aya nu kaleungitan anak awewe nyaeta Nyi Romlah. Nya bener pisan Sujang. Kitu cenah cek dulur abah mah. Lamun kitu mah teh lah bener geuning Jang. Bisa jadi eta awewe urang lemur asem teh geus dibawa ku eta bangsa siluman. Nya bisa jadi mang. Eta awewe teh geus dibawa ku eta bangsa siluman Ajak. Luyu pisan cek katerangan ti maindeung. Bah Uca teh atuh maneh ngahulang ngadenge kitu mah. Bisa jadi cenah kajadian di lembur asem teh aya hubunganana jeung bangsa siluman Ajak. Heuleuh mitra waktos naparantos teu nyekapannya. Sakala urang tunda jajara carita anak guluduk dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana nya. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.